Boga waluh gulatak gulitik hiji sesa ngabagikeun keur lebaran arek dicanilkeun bangun ngeunah keur panas poe kieu mah sok hanaang hayang nu amis-amis geuningan rada deg-degan hateteh keur muka waluhna soalna sok sieun buruk lamun buruknya geus tatahar uhadena we alus nika koneng kieu ieu jerona oge pikabitaeun diseupan hungkul oge amis rasana teh komomun make gula samemeh nyieun canilna tentu saja si waluhna kudu dirasanan heula di dieu teh aku keur meulahan waluhna jeung lendir urut sikina. Singkat cerita di dieu teh aku teh ningali si Ua balik ngarit. Jadi arek dititah ku aku teh mesek kalapa. Cek si Ua teh arek ngangeun lain eta mesek kalapa menikah sadua-dua lain cek aku teh arek nyieun canil. Geus nganterkeun kalapa mah tuluy we aku mah ngumah waluh. Ngumahna ge di dieu ditampian abeh geunaheun lalu gina. Saberesna di kumah mah tuluy we urang seupankeun dina langseng. Sok we ditunda hiji-hiji sakieu teh ieu henteu diseupan kabeh. Ieu teh kur sapotong deui mah ditunda we dina lomari es keur isukan deui ari hayang karasa seupan waluh teh geus asak deui weh tah ayeuna mah urang kerikan soalna tadi teh henteu dipesekan lamun dipesekan pan teu pake puring sok rarapat kana langsengna sidik-sidik teh menika bleeg we jiga nu nyeri beuteung alasan kunaha aku tara ngolak waluh teh kieu sok asa wararaas arek di daharna teh raramang geuningan kararoneng matakan sok dijieunkeun canil we tanggal-tanggal oge tadina mah hayang didodolkeun ngan ari didodolkeun teh tara rangel ngaguisna oge kudu make tanaga ieu ge arek nyieun canil menika eleke sekeng eleke sempret komomun ngadodol meureunnan tah di dieu teh prione aku teh keur ngampiek-empiek waluhna tuluy ditambahan ku tipung ketan tuluy we aduk-aduk si tipung ketan jeung waluh teh sina rata lamun sakirana geus kalis geus bisa dibuleud-buleud beres we tinggal ngabuleud-buleud ieu mah arek warning heula nya kanu geuleuhan tong nempo video ieu pokona mah da ieu mah ku leungeun nyieunna oge tapi da ku leungeun oge caruci leungeun heula dijamin sehat dan kuat. Oh no. Tanggeusna meunang ngabuleud-buleud dulu ya sampakeun cai nu geus ngagolak tuluy we gejebruskeun eta si canilna teh sina berenang jeung baturna di dieu teh aya insiden si canilna teh rarempet deui da meureun we dientep cuek teuing jadi gawe 2 kali kosi kabayan teuing we ieu mah jeung langsung oge leutik teuing deui ieu teh atuh nungtung nama dipinahkeun sok teu boga kira-kira da aku mah olah-olah teh tah di dieu teh aku teh keur ngucurkeun cipatina tapi lamun hayang estetik mah ieu teh cipati teh tong dihijikeun kieu digodogkeun heula cipatina tuluy we dibanyur-banyurkeun kana si canilna ngan ari aku mah ieu lain ngala estetikna arek ngala kana beuteung seubeuh we kitu panlin ari orang lemur mah teu karasa geuningan everyone geus asak deui we ieu si canil teh ingetnya sakali deui ieu mah lain tutorial masak lain oge berbagi resep tapi ieu mah masak-masak nu keur lapar bisi hayang mah heug we turutan ngantong sararius teuing we bisi terehuisan aku narek pamit heula nya everyone arek babagi heula dadah assalamualaikum.